Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing para pamirsa, tepang deui sareng simkuring Kaira Nur Aini dina siaran warta panganyarna. Kaayaan di puseur ibu kota Jakarta dinten ieu Jumaah 12 Juni 2002 genep katiteun beuki memanas. Gelombang massa anu lolobana diwangun ku mahasiswa ti rupa-rupa Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Sajabodetabek kaasup BEM Universitas Indonesia turun ka jalan pikeun nepikeun sababaraha tuntutan anu patali jeung kaayaan ekonomi nasional. Aksi anu mimitina direncanakeun dipuseurkeun di Bundaran HI ieu sempet ngalaman kaayaan anu tegang. Pihak kapolisian ngalaksanakeun pengamanan anu cukup ketat dina sabundereun wewengkon Dukuh Atas jeung Jalan Jenderal Sudirman. Pikeun nyegah massa ngohontal titik utama sempet kejadian aksi silih dorong antara mahasiswa jeung aparat kapolisian anu keur ngajaga. Dina aksi nu dijudulan Menuju Indonesia Bangkrut, mahasiswa nyuarakeun 5 tuntutan utama, nyaeta ngeureunkeun pemborosan anggaran APBD, nurunkeun harga kebutuhan pokok jeung BBM, ngeureunkeun program MPG sarta ngawangun koperasi Desa Merah Putih, ngeureunkeun praktek militerisme dina sidang sipil sarta ngadesek pamarentah sangkan ngaku karena kesalahan jeung henteu mungkir kana krisis fiskal jeung moneter anu keur kajadian. Pikeun masyarakat nu bade ngalangkung ka wewengkon Jakarta Pusat sareng Jakarta Selatan dipihareup ngagunakeun jalur alternatif lantaran lalu lintas di sabundaran lokasi aksi masih keneh padet. Kitu laporan ti simkuring Kaira Nur Aini, hatur nuhun parantos ngiringan siaran ieu, wilujeng enjing.